Non Bray. Nanya di mah. Oh, pasti. Oh, sok. Jawab. Oh, Ya. siap. Sapi naon anu bau? Sapi nu teu omeh, Ji. Hah? Sapi nu teu omeh. Emang sapi bisa omeh gitu, Bray? Ada masalahna mun pertanyaan sapi naon bau emang sapi seungit. Nu seungit kan urang mah nanyana oge sapi naon anu bau. Nya heuh da kabeh sapi ge bau atuh sia teh tara mandi sapi kos maneh. Aya anu leuwih bau. Maneh oge sarua tara mandi. Oh, sarua. Sapi naon atuh nu bau sih anjing? Atuh mikir secara logika. Anjing maneh mere pertanyaan teh sok aneh aslina. Ya, lain orang nu mere pertanyaan aneh, tapi maneh mah otakna mentok, teu cerdas, kur sakitu-kituna. Ji, lamun misalnya nanya teh cik atuh euy nu asup kena otak. Kalau masalah ku mentok-mentok teh pertanyaan mana geda riweuh. Dikasirieun jeung dikaneheun we. Didinya we nu teu bisa ngajawab ih. Da moal mungkin ngaranna sapi mah kabeh bau, Ji. Aya anu leuwih bau ti sapi eta. Penonton mana ge da moal apaleun. Penonton urang mah cerdas, pasti bisaeun, pasti apaleun, pasti bisa nebak. Orang tanya, heuh. Sok. Para penonton. Sok bere pertanyaan. Cik, penonton komen-komen buktikeun ya kasih Bray. Sapi naon anu bau? Da moal apaleun arek-arek kumaha. Apaleun. Sapi mah kabeh bau, Haji. Aya nu leuwih bau. Naon? Sapi tank. Oh, sapi tank didinya mun ngalewat pasti nutup iru bau. Tenanya heula aing eta sapi naon gitu nya. Ya heueuh, teu mata sing cerdas atuh. Beungeut.